Ya aku dek ngomong serius ya mah. Penting tuh bisa diisukeun. Emang disukeun kumaha Hasem. Lain hasem ya, pokoknya mah ieu mah omongan nu serius weh. Atuh sok we. Demi keutuhan nusa dan bangsa. Naon itu rek perang kamu. Bangsa teu usum teh namanya urang mah merdeka tinggal nuluykeun. Serius maksud teh aku rek gawe gitu ka Saudi kamu ngijinan henteu? Kamu rek tega ninggalkeun salaki jeung budak leutik keneh. Sebenarnya mah teu tega ninggalkeun budak jeung salaki teh. Ngan tapi nya ini teh gitu demi memperbaiki ekonomi keluarga. Bae ku diizinannya ngan aya syaratna. Naon syaratna? Bejakeun kudu dek ngebuskeun kamu. Mun bisa mah nu pulang poe. Sareng dek nyangu di ieu mah. Ari kamu juga ti dieu ka Cianjur wae atuh. Ti dieu ka Saudi teh emang bisa pulang pergi da moal bisa atuh beakeun ku ongkos meureun. Pokona mah syaratna mah hiji eta. Nya mun teu bisa mah geus cicing di ieu mah. Saha nu dek nyangu, saha nu dek nyeusehan, acan budak. Riweuh. Lieur ngomong jeung kamu mah teu bisa serius pisan batur mah serius kamu heureuy.